1526 mulai Islam nyerang ka Banten. Cuman 1 tahun kekuatan Islam utusan Demak dari 1526 hanya sampai 1527. Tidinya dikuasai deku Hindu. Tarurunlah Portugis, tarurunlah Denmark, tarurunlah Inggris, turunlah Belanda, turunlah RRC, turunlah Saudi Arabia, ngumpul kabeh di Banten. Nuntung nu kumpul kabeh di Banten. Kumpulna di Banten teh teu warau ka Allah kabeh ge. Nu nyembahna ka batu, nu nyembah ka kayu, nu nyembah ka tatangkalan, nu nyembah ka panon poe. Acak-acakan Banten deh. Masya Allah karim. Tahun 1670 Demak ngutus Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah beserta putrana Syekh Maulana Hasanuddin. Berangkat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin ti Cirebon ka Banten duaan. Can aya mobil, can aya kendaraan nu sejen. Ti Cirebon berangkat ka Banten cuman 1 jam. Naik naon cenah Kiai? Wallahu a'lam. Beja nama peureum doang aya babacaan la ilaha illallah mal dibacakeun ku si direkam. Engke aing mah teu bisa hiber sia bisa deui. Rugi aing ah. Moal wakalanan ke ka Abah Haji beta bebejana teh. Moal waka eta mah kudu ojol jeung sapi. Sajam di Cirebon, masyaallah. Kula mah naik mobil, kula naik mobil. Aya aturan naik Avanza rada lambat, naik Innova rada cepet. Kuari mah kabeneran naik Lexus cepet. Tapi naik Lexus ge asal dibarengan bae ku ieu angel. Pembawaanna ieu. Masya Allah, aneh kula ge. Mata kadang-kadang aya dibawa kumaha teu dibawa kumaha. Nu ukuran ditempuhna kudu 5 jam, ieu mah 12 jam. Bawaan berabe. Iya be ieu urang ieu. Kuari ieu. Urang kan memperingati Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah pan manusia terganteng, terkasep, terpinter. Ingat ke Kangjeng Nabi, kasep Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, ganteng Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, pinter Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, segala-galana di Kangjeng Nabi. Jadi orang memperingati jelema nu ganteng jeung kasep. Kangjeng, barang leuleuh ka dieu, iya kari. Atuh, teu akur teh akan. Perasaan ngadenge Kangjeng Nabi na Masya Allah leuleuh ka dieu hayang utah. Lamun leuleuh beungeutna, tapi lamun leuleuh hatena leuwih kejam. Ya kali. Nah, ieu Syekh Maulana Hasanuddin teh ka dieu duaan ka Banten disebut Banten Girang. Begitu ningali peradaban manusia, kekokohan, kebiadaban anu luar biasa. Kerajaan dikuasai ku 3 raja. 1 Raja Siwa, 2 Raja Darga, 3 Raja Brahma. Aya 4 terkecil Raja Ganesha. Masya Allah, buatan lain bantrak-bantrakeun. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha ieu. Demak dek ngutus bala tentara ulawaka moal menang. Cek Syekh Syarif Hidayatullah moal menang kajen kukuan ke kula munajat heula. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah dalam munajatna titah ngadatangan Gunung Pulasari. Duaan datang ke dinya naik. Begitu naik ternyata aya kerajaan
di Gunung Pulasari aya kerajaan lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan gaibna tanding saat eta. Dek merangan Raja Brawijaya, dek merangan Raja Pajajaran, dek merajang semua narajum kabeh ge tanding di dieu teh lain lalagan gagahna pohara. Munajat Syarif Hidayatullah begitu munajat deui kita naik ke Gunung Karang. Naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak kuari. Tapa make baju kerajaan, di dieu make mahkota. Ternyata kulila-lilana tapa eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk. Manuk teh geus arendogan di dieu. Apa ieu ge pernah tapa harita keur hayang wahweh teh? Ieu teh sesa. Rada cager deui teh sesa ieu teh. Termasuk ieu. Rada cager deui teh, rada cager. Nah ieu aya pohon beringin. Jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar. Alhamdulillah. Ya calon neraka kene lah. Ya. Masya Allah. Didinya lah Syekh Syarif Hidayat